Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patapang deui sareng simkuring Siti Anisa Sapira ti kelas 11 MIPA 4. Dina waktos ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu katukang, daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakeunaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina nyaeta mudalna Cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya, kurang leuwih 1.536 imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeueum ku Cai Wahangan Citarum. Panyebab budalna Cai Wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran, anu ngabulakarkeun cai jadi ngayembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah ieu. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeuneun ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring nugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.